Bismillahirrahmanirrahim. Paslun nariyataiji pasal yajibu wajib alaman wajib kajama waqa'at anu tumiba minhu ti itu si jalma naon riddatun murtad naon al-audu balik deui fauron dina sapata harita ilal islami kana agama Islam bin nutki ku jalan ngucapkeun bisyahadataini kana dua kalimat syahadat wal iqla'u jeung ngalepaskeun amma tina perkara waqa'at anu tumiba bihi kalawan ieu perkara naon ar-ridatu murtad wa yajibu jeung wajib alaihi wajib ka si jalma naon an-nadmu nalang sa'alama kana perkara sodaro anu bijil ieu perkara minhu ti itu si jalma wal azmu jeung ngajam ala alla yauda kana yen henteu balik deui itu si jalma limislihi kana sapertikeun itu perkara wa qadauma jeung ngodoanana perkara pata anu lapur ieu perkara hu ka si jalma min wajibati syar'i tina pirang-pirang kewajiban syara fitil kal muddati dina eta waktu murtad fa illam yatub mangka lamun teu tobat si jalma wajabat tah wajib naon istitabatuhu nitah taubatna itu si jalma wala yuqbalu jeung teu ditarima minhu ti itu si jalma naon ilal islamu kajaba Islam awil qatlu atawa dipaehan wayabtulu jeung batal biha kusabab itu murtad naon saumuhu puasana si jalma wa tayammumuhu jeung tayamumna si jalma wa nikahuhu jeung nikahna itu si jalma qabla dukhuli dina samemeh didukhul atawa dijima wa kadza jeung nya kitu deui ba'dahu dina sabada didukhul in lam ya'ud lamun teu balik itu si jalma ilal islami kana Islam fil iddati dina waktu harita wala yasihu jeung teu sah naon aqdun nikahihi akad nikahna itu si jalma wa tahrumu jeung haram naon dabihatuhu pepencitanana itu si jalma wala yarisu jeung teu ngawaris ieu si jalma wala yurasu jeung teu dibere waris ieu si jalma wala yusola jeung teu disolatan sa'ali itu si jalma wala yugsalu jeung teu diadusan itu si jalma wala yukfanu jeung teu dibungkus itu si jalma wala yudfanu jeung teu dikubur itu si jalma wa maluhu jeung ari hartana si jalma peun eta harta pe wallahu a'lam bissawab.